Aiwan mate kakanina sareng Ica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wilujeng tepang baraya Kang Has di mana wae ayana. Insyaallah dina ieu waktos Kang Has saja ngadugikeun hiji carios pondok basa Sunda yasana Teh Neng. Kalayan judul Lalakon Adi. Yang akan kasepuhan Manehna nyegruk dina rangkulan kuring. Kuring can bisa nyarita ukur magahan rangkulan bari ngusapan tonggongna. Salila ngarangkul hate mah galecok hemeng ku sikap nina jika nukanya nyerian pisan ditinggalkan maut ku salakina. Saha atuh jelemana nu hayang kapisah ku pati. Kuring ngerasakeun naon nu dirasa ku adi bungsu kuring. Rumah tanggana ke 10 tahun jeung almarhum teh bobogohan ti mangsa sakola keneh. Iwan ge sarua anak bungsu di keluargana. Budakna motekar, mandiri, pinter, sabar jeung soleh, mata kayung-yun. Dina usaha banter, bisnisna kawilang berhasil. Sabalikna adik kuring sorangan nu godeng adat. Salila ngarumah tangga taya ieu pacogrekan istuning repeh rapih harmonis jeung romantis. Komo sanggeusna boga budak mah nu kiwari umur 5 tahun. Sanajan karek hiji tapi beuki katembong kabungah dina rumah tanggana. Iwan kakuring geus nganggap lancek pituin teu jiga kadahuan. Segala masalah nu nyampak boh di dirina atawa kulawargana kawani nyarita iwal ti kakuring. Iwan nanggung jawab sakabeh permasalahan kolotna jeung kulawargana. Sanajan lancek-lancekna geus ngarumah tangga, maklum beda anak lalaki hiji-hijina meureun. Nya hirup jelema mah teu angger ning. Aya mangsana jaya, aya mangsana tunggara. Jiga nu kaalaman kudu jadi adi. Iwan usahana rada merosot. Atuh tangtu jadi teu bisa nyumponan pangabutuh kolot jeung dulurna. Rungsing, pusing katinggalina teh. Jeung nina mindeng kapireng cekcok, guntreng, duka naon anu jadi kesang tukangna. Mimiti harita Iwan jadi mindeng balik peuting. Kalang-kalang teu balik. Duka ka mana? Duka jeung saha? Ngan kadinakeun tembong boga kalakuan aneh. Teu kabaca ku kuring jeung kunina. Kaayaan kitu teu kungsi manggih jawaban. Tug nepi ka dipundutna mulih ka jati mulang ka asal. Nina masih nginghak dina rangkulan kuring. Leungeunna ngeupel amplop gede. Laju diasongkeun ka kuring bari semu ngadaregdeg. Aos teh. Panon nu carindul beus ku cimata. Kuring gentak muka amplop. Astagfirullah. HIP Cipanon kuring bedah. Jag barayang
Sakitu anu kapihatur carios pondok lalakon Adi yasana Teh Neng. Nu namina hirup tara angger. Bagja Tunggara kadang nyamperkeun pilih genti. Di dieu kasabaran katawakalan urang dicoba ku Gusti Nu Maha Suci. Dina ieu carios tokoh Iwan salaku dahuan ti si tokoh teu tiasa nandangan cocoba antugna ancrup kana kahirupan anu teu ilahar. Mengajantankeun anjeunna nemahan pati kumargi panyawat AIDS. Atur nuhun ka Teh Neng anu tos parecantenkeun carpona ka pribados. Mugia katampi kalayan kabingahan. Dipungkas wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.